Bismillahirrahmanirrahim. Wari jelema nu marabok emang bahagia, bingung. Jelema nu judi emang bahagia, bingung. Jelema nu korupsi sanajan nya meuli mobil mewah, gedung mewah dan lain sebagainya, tetep celi datang ke bahagia bagi bingung sebenarnya. Geus dijelaskeun tetep bingung. Sieun ka dieu sieun, ka ditu sieun, ka dieu rempan, ka ditu rempan. Urang ieu nu senang mah hirup. Ieu urang teh mantak bisa anjrek cicing di majelis teh. Deuk datang ka jam sabaraha bae. Geh ieu teh tenang bae. Terus kiai bae, terus sakumaha nyana kenek aing. Gunana takut tenang-tenang. Dedek tenang kumaha? Ngawuduk geus. Hutang teu boga. Pamajikan milu ka dieu. Yehe, atuh geus ngadengekeun ngaji, atuh tenang, jelema na nyalanden kumaha deui? Atuh beres. Tenang. Lah ini eta nu jelas banget tenang. Mali itu tenang. Tok kira. Pejabat manusia kitu hebatna korupsina gede, mobilna mewah, imahna ge pohara jasa kumaha cak aing bae. Kanu ha geus bereskan. Sia, gas, penjara. Eta teh kan kekuasaan aya di manehna. Misalna HS nama tetep bae kudu make obat tidur. Emangnya bisa HS lamun teu make obat tidur? Teu bisa. Aya ente? Teh balik. Ka imah, sadar. Geus teu kudu make di spring bed. Langsung bae di keramik. Hudang-hudang jam 5. Eta kan tenang ya set. Cek pemajikan nang Bu abah sia eta ku pohara mah teh ngojopak kieu. Kunaon eta ku tenang. Eta mah can sabaraha? Can sabaraha mah balik heula. Ieu mah di majelis kene geus HS. Di majelis kene. Eta mah geus anugerah panggede-gedena eta mah geus. Antepkeun geus ulah dihudangkeun Pokoknya jelema nu ngaji di majelis HS ulah dihudangkeun. Bahkan urang baralik antepkeun. Anugerah. Masya Allah karim. Tuh ya lamun ku Gusti Allah digegerakeun pamenta jelema-jelema anu teu iman ka Gusti Allah hayang digegerakeun turunan siksa ku Gusti Allah digegerakeun atuh meureunanan laku dia ilai majalun beak atuh ngan geus teu kacarita teu bagus. Minta ku Gusti Allah teh diantap ulah dikukumahakeun. Eta keur carita asli urusan-urusan ketauhidan urang di imah lamun ngahayukeun pamenta-pamenta pamajikan moal beres urang teh boga kabageuran ka pamajikan teh rumah tangga teh 15 tahun hayang ieu dibere hayang itu dibere kurang teh dimomoy pamajikan deh kaina teh keur rada oleng kaayaan perekonomian teh pamentana tetep bae kurang kan teu kacumponan anu urang cicing lah kak bahasana geus kitu teh urang mana meureun tempat teh lah kak geus bari ai geus bisa nyumponan maka geus ye tanda tangan tak tolak tilu bae kula mah tolak tilu dah yeus kak mumpung ngarora keneh kagak balik kula balik imah nu saha emang geus ulah nyaritakeun imah tah mah geus ngaran kula goblok teh coba pun geus tolak kula mah geus eta tolak lamun salakina sarwana heuh jadi tuh walau yu'ajilu lamun ngagegerakeun salakina asyarro karena hayang ditolak antara marah pemajikan anak istijalahum bil khair sakumaha keur hayang kabagusan mah minta duit ke kos hayang deuk beli emas hayang gegeraan teh ieu sarua cenah teh hayang ditolak hayang gegeraan aju diayukeun laku dia ilahi majalun atuh selesai geus tolak tilu bain kubro ulah tuturkeun Gusti Allah lamun pamajikan hayang ditolak kajunti ku kumaha urang cicing bae urang terus bae kunya nata di gebudang anggap urang teh bedugnyana atuh pamajikan bagus gitu kan
nah ulah dilayanan ulah lamun dilayanan sarwana beres laku dia ajal selesai ajal rumah tangga beres ulah entep kena ya kak ngomong atuh ngomong ieu teh ngomong sama sekali sama kakak kapu padahal bacaan ge sarua bae ngan geus tahan geus ulah ngomong naon tuh dasarna teh bang jelema tuh boga hayang jasa penting hayang nangkon itu beres awe mah kos gitu kabeh awe mah kos gitu geus ulah dilayanan geus mendingan urang mah ayeuna ka jaro kamar atau ka masjid nangkarak enggak ulah balik guys asar terbalik maghrib tegalik ge isya ge nanya ke haji itu di masjid aya terbalik atuh kunaon ceuk kitu bae ngabageurang kan nya ge sarua bae haji urang terbalik-balik malah ngariung heula kaji aya di masjid henteu tadi ngariung engke bejakeunnya baliknya mulai geus tah terbalik ngahajanya dan ngarokok atas ngariung deh ngobrol aya anak nan leutik apa cak mama ge balik ulah dilayanan awewe mah ulah engke ge nyamperkeun deui emangna kumaha kitu tuh lalaki sakieu hesena mahal lalaki lalaki modal mana amin bae modal sih mah dicempal mahal teh asa kanyana naon deuleunan eta sih TK-nya dulu tah ieu ulah sok dilayanan ieu Takbanazarul ladzina la yarjuna liqa'ana maka ku kaula nu agung jekala diantep ditinggalkeun alladzina jelema la yarjuna liqa'ana kafir-kafir anu teu berharap kana gapanggih kaula nu agung lantaran teu iman teu percaya anu manehanana teh amauna fi tughyanihim anu terus bae bingung dina kalacutanana jelema lacut makan bingung kafir teh bingung ku kakafiranana musyrik teh bingung ku kamusyrikanana jokana jelema anu henteu akur jeung bag-bagan agama bakal bingung kajen ku kumaha polisi Islam tapi agamana Islam iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sanajan manehana ngalaksanakeun tugas-tugas manehanana di antarana ayeuna teh kapan tugas-tugas masker sarua di jero hatena namanya ngalengis polisi tinggal polisi hatena mah tetep bae ngalengis tetep lamun memang aya sinar Kangjeng Nabian ngalengis tetep bae Gusti sebenarnya mah ieu teh bertolak belakang loba polisi nu bager polisi nu hebat loba henteu sakabehna polisi bajingan henteu ngan mayorit ya Allah ya Rabbi tentara loba nu bager sarua bae tergantung kumaha sinar Kangjeng Nabi nu aya dina qalbuna da urang ge ngabutuhkeun TNI ngabutuhkeun polisi untuk keamanan negara lamun polisi di kumaha boro-boro cek ulah ya boro-boro negara urang liwat bae di dieu mobil asup di dieu mobil asup di dieu mobil asup pertigaan ngancing mun polisi ribut jelema urang butuh ka polisi tuh datang polisi kan urang ngaju drive alhamdulillah urang sok nanyakeun polisi ka mana sih lantaran ngancing ieu mung ele ieu mung deuk mundur hese deuk mundur hese geus dat tapi ku polisi makan bisa bae dat sebabnya anak anu sohibul jalan kan nya hese urang bray barang yang polisi teh dibutuhkan kan berarti ku urang henteu miceun urang butuh ke polisi teh lain lalagaan ketika nu leutik we soal eta tah nah
ieu negara lamun TNI na kumaha janya nama diciptakeun untuk perang tinggal niat mah aya nu bener boh cacak-cacak TNI negara nu kumaha nya geus siap nya nama perang nyawa ditarokeun daripada negara digadekeun mendingan aing paeh eta kan tekan tentara kan kudu muslim eta kan sia mah lain muludan berkat pokona nyawa digadekeun untuk berkat pamustungan jasa teman jelema atuh pora aing mah tah ulah-ulah hayang ngarobana hayang ngaroba tekad eta beta tah kadanan cara TNI mah tah mah nyawa digadekeun debi untuk bangsa jeung negara kadanan cara eta mah aing mah tah hayang ngaroba eta beta ulah hayang teuing berkat hese tah aing betul leutik jasa jadi kiai itu bisa ngarobah-robahnya nacan heran aing da memereun teh geus panyakit datang ka pae bebeurnya ya Allah akan budakan pun usia iya ya ulah ya awewe teh pengudikan mah tetep bae mun marah-marah bae teh memperwatakan awewe teh mah kos kitu mah tetep urang nu jadi salakina kudu laer tali Aisyah eselah ngaranna ge bibirna opat ieu lamun teu luhur ngocomang nu handap ngocomang emang nu handap ngocomang ulah loba omong sia geus kitu bae pokona mah guys antap aman ulah sok digegerakeun tenang kege kaduhug sorangan kege geus bener deui mah meunang saminggu ka hadena kakak kula kamari keur minta tolak teh ku kakak henteu dicompona lamun dicompona meureun beuh kakak di mana kula di mana tuh kan ngomongna mah kasih itu meunang bae 2 poe ribut deh tolak deui hese juga awewe mah pokona mah jelema bisa ngabangun pabrik jelema bisa ngabangun organisasi jelema bisa ngabangun perkumpulan tapi ngabangun rumah tangga kandas lain titipat istausu bin nisa khair aing wasiat kaula wasiat ka Kangjeng Nabi cing hade marana kabeh menghadapi wanita sebab awewe khuliqat minad dila diciptakeun awewe mah tina tulang rusuk kumaha tulang rusuk bengkok pain akom tah di mana ku anjeun dilempengkeun atuh kasar tah pecah anjeun ku kumaha ge eta geussan rumah tangga wah ini samtat lamun anjeun menikmati awewe kajeun bengkok-bengkok ge atuh bengkok bae terus iha iwajun datang ka pae bengkok pae ngana kurang teh hirup lamun geus bisa berhadapan jeung awewe nu bengkok tapi nyaman geus hebat eta lalaki sejati ngaranna nu geus kitu ye atuh nuturkeun awewe bae mah oh lalaunan mun awewe hayang ka mall bae ku urang barengan jeung kakak datang ka mall ai nyana bae mah pan sadaekna jeung urang mah kan ulah kebal-kebal urang atuh pura-pura aya ieu aduh aya janji urang cepet-cepet Kak, padahal mah can alus ka deui gampang. Oh, padahal mah teu boga duit ka deui. Oke taktik atuh. Udah sudah diumbar bae terus. Saya geus sadaekna ke kakak mah di dia ngawan di da. Eta mah teu beres. Si salakina teu beres. Tuh, beres. Kurang ajak penting. Ning, tahajud. Jangan tuduh tuh kamari kan diajak ka mall mah sadaekna. Kuari diajak tahajud atuh kudu akur ka mall tahajud lamun neng daek tahajud isu ka mall deui gitu lamun kuari teh daek tahajud moal isuk kan kudu diaping ku urang kajeun lah teu ka mall ge embung tahajud goblok aduh masya Allah tinggal orang mikir bae aing memang menang pemajikan di mana sih asli deui ternyata orengannya di pondok pesantren Korea cing lu paingan atuh esa di bebenerna orenganan masya Allah aya tuh pondok pesantren cing lu sejasa boga duit nanti tah muludan bae ngaju bae neng eta kan aya RT minta muludan bere atuh duit kakak bae sih heulana neng ge keur teu kaur hese jasa masya Allah neng kakak ieu gitu duit neng bae teh duit neng duit kakak ngomong bae
duit kakak nggak aja nggak we gara-gara RT minta muludan tunggu nama perencai dasar ulah bangong teh perseban teh persaben teh kadangnya pamajikan aing mah kos kitu tah sumut tah hese dipenta jang muludan dah hese deh cek jana sarwana ka pamajikan buku jangan lagi sarua cek RT aduh aing ngahareupan nu ribut goblok aing bekerja pertikan bahasa Cikupa, Pasir Gadung, di pondok eta kon bahasa nak sekali itu. Di Cilongok kan rapi. Neng aya kene artos tah pasikeun ka RT. Duh kan. Kang naon? Masyaallah. Lele sate eta ku aana bae ge masyaallah kali. Entos neng ulah ka mamana. Emang kunaon ke duit AA bae. Emang kurang sih neng nyebut asana ngarempeyak hate aduh balai bapana datang papa siam kos kitu dibaheula ngeunah na hirup rumah tangga teh mana munciak mata dage kayak gitu baik ya Allah aing mah teu kudu numpakan sia aing mah ngadenge aana bae yang geus sumbat hirup aing Masya Allah kan. Tapi nungges boga pemajikan kos gitu nges antep kan kebal hidup di dunia ya nges pas sabrun jamil wallahul musta'an wa ala ma tasifu nges kudu kieu bae dibade kursi nasib aing meureun nah iyalah ya jadi iya ku Gusti Allah digagarakan mun digagarakan beak atuh kabeh ndek di mana dakwahna Kangjeng Nabi hayang ka tembong ka deuleu katinggali keistimewaan dakwah Kangjeng Nabi dicaci dimaki diciduhan dihina tetep bae istiqamah Kangjeng Nabi tugas kaula dakwah bae daekeun jeung teu daekeun urusan manehanana hidayah ti Gusti Allah tugas kula dakwah beres entah kurangnya kau segitu tah jadi kiai teh jadi kiai mah dakwah bae geus geus teh kudu hese pokona urusan daekeun jeung teu daekeun urusannya aing mah dakwah bae ieu mah lain kunana dah kiai ngomong doang ulah waka ka batur kiai bae heula aing mah nek ngojek bae yang kunana ngaromongkeun aing we dah budak aing mah jadi Grab aing mah beres sama kiai kamari mau pondok pesantren gua di pondok pesantren Grab bagus sing sabar tenang menuju ridho Allah nunggobongkeun ambalaya tetep tegep bae engke ge haseup ka istiqomahan urang ka ambu henteu kudu diomong-omong ku urang haseup kelurusan hate urang ka ambu ku makhluk-makhluk ku jelema-jelema teu kudu diomongkeun teu kudu diajak teu kudu make pondok pesantren Asupendia Al Jahannamiyah teh enggak kurang lurus menuju Allah engke haseupna kapan ka ambeul ku jelema timimiti kaum leutik bae nu iman ka Kangjeng Nabi mah kaum rendahan kaum leutik kaum duafa mantak dina Bukhari ketika Abu Sufyan ditanya ku Raja Heraklius Hirokla di antara pertanyaanana nunggu sekian pertanyaan ku Raja Hirokla teh ditanya ge loba henteu pengikutna loba ditanya pengikutna makin hari makin ngalobaan apa makin ngasaeutikkan makin ngalobaan dek ditanya nu terakhir cek Raja Hirokla eta teh pengikutna kalangan bangsawan kalangan hartawan atau kalangan bangsa pukoro duafa kalangan duafa bener ieu karak nabi cek jadi tingini harandap pokoknya mati handap tah kuari ge ti kiai teh pengikutna kitu bae kuari mana anak camat mondok teu ceuli lain ceuli ieu nu teu ceuli anjing anak bupati alergi mondok anak bupati mah alergi arateul cek cenah mondok mah aya
kelas bangsawan, kelas tingkat, kelas hartawan, mana coba nu mondok? Emang pengikut Kangjeng Nabi mah duafa awalna. Kuari ge pengikut santri lamun urang hayu datang ka imah hayu hayang ieu nuturkeun ieu nuturkeun eta. Tambah santri bloon tambah. Nu haleutik heula. Aki-aki geus batuk we ki. Ulah. Geus teu boga pagawean henteu. Urang ngobrol-ngobrol di dieu, ngobrolna make kitab. Ayo. Aki ke kita aya cai eueuh di dinya. Cai naon? Aki papan geus kiih bae. Wah. Geus kiih disadiakeun cai jang kiih bae mah dinya. Teu kuat-kuat obat mengompol. Duka dari itu heula. Ni aki-aki. Aya nu ngorai siapa nih nu udah glidug di imah bae? Teu digawe. Teu. Kunaon teu digawe? Teu ditarima. Kunaon teu mantep teu ditarima? Teu boga ijazah ieu. Ka pasar henteu kurang tuh boga modal tani ada henteu kurang tuh mana nu lagi paculna jauh jisa teu kieu bae lu dak diduk ieu dhaif ieu geus ulah ka mana sia kita maghrib ka mushola ngaji lalahunan bae ngaji atuh nu kitu heula tah terus mun haju hayang suratan si anu kada ngaji suratan si anu kena ngaji kiai takabur tama kos gitu takabur tama kiai mual gede tama kiai kos gitu mah ulah make surat-surat gaji mah sebab dikembangkan ilmu Allah urang mah bae heula namun urang na geus rapi menghadapna ka Allah geus bener-bener atuh batur ge nuturkeun menghadap urang ulah kieu kadengena tengaheun jasa dak we pangaeta naon masyarakat di urang ngaji ngajakan batur sia ge beuki kene duit bupati tereyan ku sia teu hayang aing mah eta ngadenge kitu aing mah teu betah masyarakat ngadenge kitu majakan ngaji sia bae bebener heulanan sing apik berarti teu apik teh budak edeun kumaha ge sok bae urang menghadapna sing bener ka Allah ke ge hayangeun sorangan nu ngaji urang teu ngajakan nang kula ayo gawe mah pagaan kula atuh mung kula teu bisa boro-boro magaan di dinya magaan sorangan ge teu bisa bakal jawaban akos kitu bakal kos gitu teh henteu ieu mah ulama wagana nu bisa mamang bae atuh ibu teu bisa geus aya ngaji mah kan sejen bae ulah ka kula itu kecuali nu saruge masalah ade kiai ondo tak kos kitu teh ondo tah kiai tah itu tah ieu maju teu daekeun ngarajis nya ka aing tolol jasa ceknya nama aing lain kiai bae teu kadeuleu padahal di matanya nama aing kiai sebenarnya tereh abuya sebenarnya aing ahli bekah kos kitu bangkawarah jasa jadi eta raja Hirokrat teh bener berarti ieu nabi akhir zaman eta teh keur ditanya raja Hiroklius nanya ka Abi Sufyan pengikut teh nu apa nah ieu nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh kelas bangsawan kelas ningrat nu ngalawan ka Kangjeng Nabi teh jelema nu egona tinggi takabur gede hulu kopeahna ge nomor 24 teh mah diajak kieu teu daek iman diajak kitu teu daek iman leuleus ku leuleusna setengah leuleus setengah kasar ku kasar dikasarat endah handek ngabunuh Kangjeng geus kesaseleh Kangjeng mun cara saseleh mah tapi pantang mundur Kangjeng mah eta sakitu dibere mukjizat ku Gusti Allah dibere mukjizat hese dakwah teh ulpa naon kitu wali dibere karomah heseun ulama ahli Allah dibere maunah heseun atuh komo nu can dibere maunah mah nu mantak geus ulah hese-hese geus asal bisa sorangan aya geus aya nu ngadengekeun saurang dua urang eta geus luar biasa eta fadl Allah naon saban diukur ku dirina berarti ala can sakumaha aing berarti menurut Allah mah gitu aya lobaan dibayar ulah serius ya aya jelema di dieu dibayar itu mah lain dakwah kos gitu mah dagang ayat sama kos gitu mah nah ieu Kangjeng Nabi geus saseleh turun ayat cek Gusti Allah melalui malaikat Jibril sampaikan ke Muhammad bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah
ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullah yatikum bih. Bejakeun coba kitu ka kaula cek Kangjeng Nabi ye. Hai ahli Mekah coba informasikeun ka kaula bejakeun ulah asa-asa ka kaula. Hiji in akhadallahu sam'akum lamun Allah nyokot dedengean anjeun tatadina ngadenge ku ari torek. Hiji. Nomor kedua lamun Allah nyokot absarakum kana pangdeuleu marane kabeh tadina bisa deuleu ku ari mah buta. Rabun buta kadituna. Nomor katilu wa khatama ala qulubikum jeung ku Allah geus dicap geus stempel hatena geus teu daekeun ngadengekeun teu daekeun neuleuh kana kahadean. Tah kuari mah jadi pertanyaan andai kata maneh dicabut dedengean, dicabut dadeleuan, dicabut di halangan HTTA kana kebenaran nayaman ilahun ghairullah yatikum bih. Tanya ku anjeun Muhammad, hai ahli Mekah, saha coba pangeran nu bisa malikeun deui kana dedengean nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha nu bisa ngembalikeun dedeleuan nu geus dicabut ku Gusti Allah? Saha anu bisa ngembalikeun deui hate nu geus stempel ku Gusti Allah? Tanya ka ahli Mekah coba. Tanyakeun. Mual aya atuh jawabanana aja eueuh nu bisa malikeun deui dedeleuan iwati Allah nyana ge hate leutikna mah moal aya nu bisa. Cenah dokter bisa, dokterna ge buta. Cenah dokter bisa ye hate mah hate. Dokter teh hate mah pan bisa tah. Lamun nya ge bisa meureunnanan eueuh nu gagal puguh pasien 10 nu bener nama hiji 9 acak-acakan. Tuh coba ayo teu bisa teh mangan sakadar lah sabab jeung syariat doang nu ngabalikeun mah Gusti Allah. Jadi zaman Kangjeng Nabi aya sahabat perang ieu batana kaluar ka dieu bebeja ka Kangjeng Nabi diusap dong ku Kangjeng Nabi teu kudu make dokter cager deui. Aya nu bohewel ieu na geus teu bisa nyekel pedang teu bisa nyekel bendera bebeja ka Kangjeng Nabi kunaon eta bendera teh diacungkeun ieu kenapana kena pedang ka dieu usap ku Kangjeng Nabi set cager deui. Loba jasa nu cager ku Kangjeng Nabi Masya Allah teu kudu make dokter. Dokter THT teu bisa ngadenge. Dokter jantung jantungna kambuh. Dokter gigi bosok boga dek ieu huntuna. Atuh mun nya nya bisa atuh nya heula bae dokter gigi ulah kena ieu kadinya. Dok, ya saya mau berobat. Kenapa? Sakit gigi. Saya juga lagi sakit gigi. Cak pasien sial. Tuh percaya aja tuh ke dokter kos gitu tah eta pan teu beres eta. Tuh eta dokter tah masa urang nyari-nyari duit doang gua mah malah loba doraka dokter mah. Dokter teh lain boga aturan mah boga pahala gede jasa dokter bidan. Kuari mah gede jasa dorakana. Ya nu kadinya nu hamil. Bu, ya udah berapa coba. Oh ini udah bulannya lambat aja ini seminggu. Ini harus di sesar, ini bahaya ini, nggak boleh lambat di singsieunan. Coba USG dulu, di USG mah pan pagawean jelema. Waduh, tali ari-arinya nyangkut di rumah ini, Bu. Sebareres jasa. Aduh, atuh sieun, kudu kalahirkeun teh was-was awet teh di singsieunan. Kunjing sieunan anak bae geus doraka. Geus nu dideuleu teh, duit bin duit, uang bin uang. Keselamatan jelema mah nulungan jelema kitu geus teu dideuleu doraka tapi lamun nyanana sesuai jeung aturan gede ganjaranna. Waduh ibu ini mah harus segera saya buat rujukan ini ke rumah sakit umum. Kenapa? Waduh bayinya nyungsep Bu. Geus teu beres ieu bidan. Aduh bagaimana tuh ini nggak beres ini mah nggak beres ini mah harus disesar gak ada jalan lain. Aduh ini mau Bu harus segera saya atuh uguh kersieun keur khawatir mana mikiran keselamatan mana mikiran duit teu boga. Aduh da kumaha teh nyieun sulit
jabah heula mah lain gitu keur zaman madukun diusap-usap punya tenang bae rada hese ge tuh biasa na cek ke mak ngabantuan neng mah biasa bae manu ngaheujeut coba eta madukun bisa biasa neng biasa bae tenang jadi ku tenang mah beres atuh kabeh ge tuh aya bidan keur zaman aya bidan pertama mengenahin jasa oh iya biasa mulus-mulus udah ntar dia tuh masya Allah ngenahin bidan teh udah nggak usah nanti juga keluar sendiri nanti ibu bantu terus jangan ngenahin dia mah tuh wah lambat seminggu lagi udah nggak tanggung jawab saya mah gitu so bodoh aing gitu nureun mun dilawan mah kurang beres aing nureun tanggung jawab aing sia sakitu kan kudu nyusahkeun bae kuduna kita bisa gelut jeung bidan eta di dinya nggak ngenakeun dongeng-dongeng lah nunggu ayah jelema datang Waalaikumsalam mbak ada apa saya mau melahirkan udah lambat menurut dokter katanya ini kalau seminggu lagi saya nggak melahirkan ya harus disesar terus atuh sesar itu kan jangan-jangan nyesar kontrakan aja nggak belum kebayar gimana saya mau diusir sama yang udah kontrakan suami ada tuh suami kerja nggak di PHK ya. Wah ya kebeneran ya ulah minta ke aing ya ente jagiana saya mah doanya aja Pak Kiai terus mau disesar bagaimana nyesarnya aja sekarang mah harus uang duluan ini mah separoh gak bisa saya pulang ke Jawa juga tuh orang tua saya nggak punya apa-apa rumah juga mau rubuh itu lagi suami ngapain gitu-gituan atuh mau dikitukan kurangnya naji itu urusan saya sekedar tidak bisa tawa jatah mah bari peureum ge jalan bae nu kos itu tah cek simbates saya mah begini Pak Kiai saking nggak punya saya mah terus terang aja cuma sekedar minta doa dari Pak Kiai saya mau pasrah sama Allah bu bagus jasa nggak ke rumah sakit enggak bukan enggak apa-apa enggak punya uang saya udah saya meminjem enggak ke siapapun pasti susah kata dia minjem udah saya meminta air sama Pak Kiai terus saya mah mau ngelahirinnya dikontrakan aja sekian ya udah nanti kalau udah mulus paling nanti minta tolong siapa aja saya udah pasrah sama Allah aja oh iya tuh udah begitu kalau nanti kebetulan mati atau enggak ngelahirin juga nanti mati ini bagus jasa tak budak hebat jasa eta masya Allah ya udah sepira merah cahaya tuh tah datang nggak minum ngobrol bejeng salakina terus ka maghrib mules nyanangis pas ini bejeng salakina ada kalau saya ini sampai meninggal tolong urusin mayit saya kubur biasa geus muswawasiatan nya eta disingsieunan ku bidan disingsieunan ku dokter ini lambat 1 minggu udah enggak ketolong saya enggak tanggung jawab sedangkan geus lambat leuwih ti saminggu 10 poe ieu mah geus pasrah bae jadi kadadengkeun bae tah ancaman-ancaman paeh teh ti dokter mulos nginumnya wolok keluar sorangan borosol tinggal salakina begini bagaimana ini siap teh sekurang teh salakina lu lompatan teu pugus sakumaha kuda kapanasan ju aya cak ada apa itu ngelahirin di mana teu dikontrakan ji atuh kenapa enggak bilang-bilang di arurusan ku babaturanana salamet teu make duit setik-ketik aja tuh bebe jadi kakula alhamdulillah katanya Kiai habis minum Pak Kiai jair Pak Kiai wah langsung keluar padahal waktu nginum geus ya kitu bae ieu eng teu maca naon sebenarnya lah itu pembacaan gaya bal kemacet bae ngan ayat tarekah bae ti Imam Ghazali lamun aya jelema endek ngalahirkeun na ieu bacalah inna anzalna 7 kemudian hadiah heula Kangjeng Nabi sahabat nobat katuan Syekh Abdul Qadir sok kira
jukanya nah hadiah baca eta lamun diijabah mah pohara jeung aya nu dituliskeun mun sulit-sulit amat tulis di dieu tah kana kadampalna ngan geus teu kudu ditulis ge cai eta ge sarua bae usapkeun kadampal mun da sedih hese mah tapi alhamdulillah tah eta ku yakin tapi lamun kieu mah geus atuh minta cai cenah eta ka kiai lah nu bayah hese mah hese bae sana ka kiai moal beres kayakinanana geus eueuh kayakinanna geus eueuh moal teh kudu yakin doa jinganana tuh aye cak Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah bejakeun coba ka kaula andai kata Allah nyabut dedengean maraneh kabeh nu tatadina ngadenge ku ari jadi torek andai kata Allah nyabut dedelan maraneh kabeh tatadina bisa ningali ku ari jadi buta andai kata Allah nutupan ka hate maneh tatadina anjeun bisa maca nu bener ku ari mah teu bisa maca nu bener man ilahun gairullah yatikum bih sa nu bisa salian Allah nu bisa ngembalikeun kana dedelan dedengean jeung hate bejakeun kali mah tuh mal aya mah satu nu bisa ngabalikeun iwal nu hiji tah batu satu nu hiji teh itu nu langit bumi cek yang juga atuh iman beh mungkin heula belon teh coba nyana nyawa nu bisa malikeun mah nu hiji cek nya sia ade nu hiji ge lain nu ngagayot coba sok salah bae puguh nu hiji bae nu hiji cek nya teh sa mun langit bumi atuh geus atuh syai geus percaya geus kitu mah wahai ahli Mekah geus jahotan nu bisa ngembalikeun dedelan dedengan jeung hate iwal tinu hiji eueuh salian tinu hiji mah eueuh lu bisa pangeran utnalan lata uzamanat boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya ge teu ngadenge boro-boro ngabalikeun nu batu pugunya ge teu ngadeleh atuh patung jinganan hiji mun euy cek untuk ahli Mekah hiji nu bisa malikeun mah iman atuh ih kaola kudu iman mah tetep tedaekeun iman kos di urang we hai sia ih minuman naon ieu bir haram eta wah haram mah ulah atuh itu ulah diulah-ulah ge mah kesehatan tetep bae geus nyaho haram terus bae ieu teh keur leulitikanna nyaho bir teh saha anu teu nyaho minuman keras eta henteu haram nyaho kabeh ge saha anu teu nyaho judi teh haram ja nyaho kabeh ge saha anu teu nyaritakeun kredit model urang teh ja haram teh kos kare itu teh tapi pan terus bae leulitikanana maksiat itu mah musyrik teh kafir gedena masyaallah eueuh ta ieu nu mentak di dieu dicaritakeun ceuli heula ara'aitum in akhadallahu sam'akum nomor kadua absarakum nomor katilu wa khatama ala qulubikum lantaran ti mata terus turun ke hati waduh biasa dari mata turun ke hati dari telinga turun lain ke hati tah mah cule ka dieu dari telinga ke hati kene Masya Allah ti mata urang ti mata dicelik ke hati keur diuk bae kieu peureum mah peureum tenang teh barang tek bentak ih geulis sama teh budak susuna gede-gede teh ai pantes saruan jeung di imah ai cia syukur nyaruan-nyaruakeun jeung di imah tuh putih teh budak gara-gara neuleuk kan tah je kunci motor ke mana nya di mana ngontrak gua si budak tina leuleuh aju ka kunci motor bantah ngambai berangkat dak bensinan heula ka bensin pan berangkat tanyakeun neng di mana ngontrak neng loh tuh nanya baik lain mesin neng Muriang saha anu endekna oh nya atuh ulah mikiran sehat tapi si neng Muriang teu boga dulur ieu tanggung jawab atuh dasar atuh gobal ngaranna atuh bisaan bae atuh buaya darat juga dan eta ge si awewe teh ai keur kitu mah tengah nya ge barang nyaritakeun mun neng Muriang jauh ka indung bapa di dieu dulur teu boga saha ai kitu makan ieu geus wau ieu tinggal ditulis nomerna tah neng rieu tuluh yang ka dokter tinggal angkat saja atuh si neng oge ieu aing ya udah nomornya berapa situ ini udah segitu doang saya mau pulang lagi beres itu buaya teh kos gitu
kos nu endek bener teh, kos nu endek bener. Masya Allah, ti mata celi kuari itu tenang betul, ngadenge suara merdu, ngadenge suara jeritan, ngadenge suara dan berbagai suara asup ke hati. Tuh tak iya mentak ti mata ke hati, ti celi ke hati. Mentak lamun teh mah jelema dilahirkeun ka dunia buta tur torek, geus sorga bae teh teu kudu salat. Deuk kumaha salatna nyaho salat di mana tuh nya? Nyatorek buta. Coba gede kumaha coba nyana. Ndek ngabejakeun deui wajib salat torek. Torek bae. Ndek nyaritakeun torek atuh teu bisa deuleu. Ieu kieu ye rakaatna ye ruku mah kieu. Atuh deuk kumaha nyampekeun ada aja torek. Dia buta. Enggeus amun aya jelema buta torek surga. Tapi lamun masih keneh aya mah buta doang aya dedengan masih kataklip. Aya dedengan ngan teu neuleuh masih kataklip. Bisu doang tapi neuleuh kataklip. Kataklip tiba sih kewajiban sholat. Ya jelema buta rata ngadenge wajib kene sholat. Teh sholat siksa ku Gusti Allah. Aya jelema teu ngadenge ngan neuleuh wajib bae. Tapi lamun geus teu neuleuh teu ngadenge geus tamanya nama teu kudu salat. Deuk salat nyaho ti mana tuh? Nyaho ti mana salatna tuh? Geus bae. Teh aya di ditu mah dina surat Baqarah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dina hate heula khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Ieu keneh. Nya ieu mah kulantaran keur nyaritakeun jeung ahli Mekah itu mah ngadongeng kendang ieu mah nanya. Numantak ditiheulakeun sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Bedakeun Muhammad, pangeran mana man ilahun ghairu syariat Allah yatikum bihi nu bisa ngabalikeun moal aya. Unzur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasdifun. Perhatikeun ku anjeun deuleu ku maneh ku mata. Perhatikeun coba ku mata hate kaifa nusarriful ayati kumaha geula kaula nu agung ceuk Gusti Allah ngajelaskeun kana berbagai ayat nu nuduhkeun kana wahdaniyat kula. Teu kudu hese-hese cek Gusti Allah lamun bener manyana berpikir. Bejakeun perhatikeun geura kitu. Ta eta ku teu bisa ngabalikeun dedeleuan. Berarti aing cek Allah hiji tunggal aing teh nu bisa mah. Ku ayeuna teu bisa ngabalikeun dedenyan. Ku abeh ge moal aya bisa moal aya nu bisa pangeran. Aing nu bisa. Atuh bejakeun aing itu pangeran. Tah ku ari teu bisa mukakeun stempel nu aya di jero hate. Iwati aing atuh. Kurang kumaha aing ngabulak-balik ayat. Kurang kumaha aing ngajelaskeun ayat. Teu kudu make ayat-ayat nu sejen cek Gusti Allah, teu kudu make laut, teu kudu make gunung, teu kudu make angin, teu kudu make langit, teu kudu make tsunami, teu kudu make gempa dan lain sebagainya. Di dirina sorangan bakal kanyahoan bau pangeran teh aing. Tah ku ceuli bae ge, ku mata bae ge, geus nandakeun aing teh pangeran, da teu bisaeun nya. Saha nu bisa nyeun ceuli? Eueuh. Apakah kitu bejakeun nyana lahir ka dunya nang mesen kitu teh beungeut jan teu? Oh, nu bisa dia nu bisa mesen. Oh, nu bisa mesen pangeran saha mesen. Hayang boga anak teh nu mancung mesen kurang. Tuhan Allah, saya atas nama Asep mohon padamu Tuhan yang agung agar supaya diperhatikan permintaan saya dan pesanan saya. Jika kurang nanti soal DP-nya saya kirim kembali. Saya mohon pesanan saya laki-laki yang bagus, hidung yang mancung. Ayo lahir petekel. Sia geus pesen kaing jak Allah tolol jasa kos ka bosna bae. Pugus ya ibadah kitu beres. Teu bisa dipesan-pesan kumaha Allah bae. Geus bae ngadoa bae geus ka Allah. Urang mah Gusti mun dibere anak-anak nu saleh, mun awewe saleh sakitu geus pesen kumaha Allah bae. Ngan urang kudu dumadeheus ka Gusti Allah nya eta teh carana urang karesep urang cek Kanjeng Nabi
belokeun karesep urang ka ahli Allah ke naon kitu ngaranna anak ge anak mandar supaya anak nurutan sakumaha karesep urang sakitu teh tah ieu karesep urang lamun urang keur hamil pamajikan urang keur hamil urang greget jasa kasih itu tuh sotol jasa teh budak teh bakal niru-niru nu dipake greget sebab greget eta sarua jeung demo ka Gusti Allah sia eta teh makhluk aing kunaon dipake ka greget dibere sia ku aing atau karesep kurang karesep resep amat eta teh aduh masyaallah momoy atau si encek anak kos encek makan nu mantak aya di zaman Kangjeng Nabi bapana hideung mana hideung aya anakna putih bebeja cek bapana pasti hasil zina pamajikan pan kunaon gitu ih anak cakur jeung bapak indung hideung bapak hideung maya anak putih teu harti aing mah aya bebeja ka Kangjeng Nabi bebeja ka Kangjeng Nabi tuh bebeja Kangjeng Nabi teh oh jadi bal dia aku mal kunaon eta kulit cakur Kangjeng Nabi bisaan ngajawabna ai mane boga onta boga onta naon onta hideung aju biangna aya kumaha ta onta putih anakna beureum balik bae ka Kangjeng geus kajawab tah pan atuh pan eta onta bapana hideung mana biangna putih apa anakna beureum heuh nya cek teh atuh sia ge sarua sia ge teh hideung pamajikan hideung atuh anakna putih meureun harita greget kana putih atau resep kana putih oh cek nya teh kula harita greget jasa kana putih tah eta kagreget sia bukti ku ari tuh nu mentek urang ke kudu greget kana kasep pan hese sok aya tah indungna kasep anakna indungna geulis bapana kasep anak masyaallah korban coba perhatikan kaifanu sariful ayati kumaha kaula nu agung ngabulak balik ayat ngajelaskeun ayat teu kudu make ayat-ayat nu sadan cukup ceuli mata jeung hate bae ge insyaallah mantak urang mah ieu alhamdulillah ya rabbil alamin artina sanajan saminggu sakali mata ku urang dipake neulekeun nu ngaji ceuli dipake ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an kalam-kalam ulama hate urang ku ari keur dibuka-bukakeun tet bae coba neuleuh batur nu geus distempel hatena masyaallah diajakan ku urang ngaji alah ngaji malu siap kos kitu ngaji ge kitu bae komo tayang ngomong acak-acakan geus puguh kafir mah tah ieu urang mah geus min fadlillah nu mantak urang dihijikeun kieu teh ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'an ge pasti urang teh deuk dibere tempat di sorga sakitu jam moal atuh moal henteu kajen kumaha ge lamun urang henteu rek di ka sorgakeun aja moal daek ngadengekeun Al-Qur'an moal poe naon ieu poe Minggu ye puncak wah hayang tuh kan gitu summahum yasdifun padahal mah ayat geus loba jasa nu kaula dibulak-balik nuduhkeun kana sifat wahdaniyat kaula nu agung cak Gusti Allah tapi kunaon atuh manehanana mengkol ngabalieur teh daek iman hese jasa ka iman hiji deui kul bejakeun ku anjeun Muhammad ka ahli Mekah araetakum coba bejakeun hei ahli Mekah ka kaula in atakum adzabullah lamun datang ka maraneh kabeh siksa Allah bagtatan sakaligus teu aya aba-aba deui tilok aya aba-aba siksa mah tilok aya aba-aba deui datang jeleger bae iraha aya aba-aba aja eueuh deuk tsunami Aceh apa aya aba-aba eueuh mun aya aba-aba mah beureun lompatan henteu aya aba-aba bagtatan sakaligus au jahrotan watawa sakaligus ngedeng ka deuk atawa tafsiranana bagtatan mah ti peuting jahrotan mah ti beurang kitu-kitu keneh sabenerna mah tah lamun datang siksa hal yuhlaku illal qaumul zalimun
moal aya nu dirusak kecuali kaum nu zalim. Cek Gusti Allah, andai kata aing nyiksa sakaligus tanpa make tanda-tanda boh beurang boh peuting, ta eta teh moal aya nu disiksa ieu kecuali jelema nu zalim. Allah teh nyiksa ka jelema zalim tah teh ngan pante khusus nu zalim. Ngahiji jeung nu soleh dihijikeun bae ku Allah disiksa kabeh secara kasat mata mangahiji kabeh bungkiang kabeh padahal mah dipisah-pisah ku Gusti Allah. Anu bakal ka sorga mah dicabutan heula ti heula ku malaikat memeh terjadi. Moal saliru Gusti Allah ta ieu ayatna hal yuhlaku ilal qaumuz zalimun zalim. Etalah kejadian Aceh, etalah kejadian Yogyakarta, etalah kejadian Pangandaran, etalah kejadian Sukabumi dan lain sebagainya, Garut sautak saetik termasuk Banten saetik. Tah eta teh nu zalim anu disiksa teh Aceh eta teh luar biasa ganja-ganjana. Oh nu mentak disiksa teh ku Gusti Allah. Jara radi ditukangan imah digigir imah. Nya nama masak ge geus campuran ku ganja. Antas ngadahar sayur leng sare geus teu bisa ku nasehat lain eueuh kiai ngajelas-jelaskeun diri tetapi geus jadi budaya bae di Aceh. Di samping kumanehanana terus dikemas terus dijual melalui bos lewat ka dieu ka Merak datanglah ke Jakarta. Masya Allah kos kadar itulah kok teu ditangkap ku polisi na geus sieun lantaran geus aya kodean di mobilna sing hade eta mah ulah ditangkap kode eta mah aman jasa sebab nu di luhurna teh eta mah balokna geus lain make balok 5 genep deui itu mah balok kalapa deui bahaya jasa teh mah geus aman-aman bae je Gusti Allah kok jadi karari kerja sama atuh jeung urang Jakarta ya hantam ceker tsunami 200.000 manusia beak kabeh. Coba kuari masukan rada balalener deui teh kuari beuki hancur tibatan kamari. Udah disangka kuari Aceh teh beuki aman beuki hancur tibatan kamari urusan permasiatanana. Lantaran kuari mah ojo ternyata begitu diteliti ke orang Amerika kamari turunkan orang Amerika potensi orenganan udah bagi dua yang ke Jakarta yang ke saya dikemas kuari dibikin ke Amerika tuker kuari jeung obat di Amerika na mere obat ke orang Aceh ieu ganja dibawa ke Amerika kuari ngadalahar obat leuwih parah tibatan kamari. Ieu mah rahasia bae kula mengabejakeun ge ieu mah keur pada urangna bae ke lamun di itu atuh bejakeun deui. Pada urangna bae kitu ieu mah. Ieu Aceh teh negara urang Serambi Mekah kos kitu kaayaanna. Masyaallah. Beuki hancur guari lain lalagaan. Mentak jelema anu ibadah pas jadinya nu deuk ibadah saya tidak akan kembali lagi ke Aceh. Kenapa? Geus sabaraha urang nu cerita ka kaula, waduh hancur lebih dari sebelum terjadi tsunami Pak Kiai. Enggak, saya tidak akan kembali. Kos kita nunyahok makuari peradaban perzinahan dan lain sebagainya teh Aceh ieu aduh Masya Allah ieu nuku urang dibanggakeun teh kebanggaan urang Serambi Mekah. Kebanggaan kedua adalah Banten teh urang teh bangga jasa boga Banten disebut lagi Kesultanan Banten baheula mah urang neuleuh jelema urang Banten teh pasti darekeut ka Allah kuari mah darekeut ka Atut wah urang Banten teh bahara jasa Masya Allah ndeu kumaha mana conteun Banten teh Serambi Mekahna ieu Serang Pulau Jawa adalah Banten mentak pergerakan naon teh Banten tapi kuari Banten geus kos kadari itu Gusti Allah nu agung judi aya di Banten zina aya di Banten mabok aya di Banten ndeu kumaha coba kesultanan tinggal kesultanan Masya Allah mentak terus disiksa lain Banten bae ka Serang ka Tangerang terus Masya Allah nih lamun geus datang siksa cek Allah moal nu disiksa sasaha nu zalim nu sebenerna mah nu zalim nu disiksa teh ku aing ngan kabaud kabeh kabawa kabeh jeung nu ibadah-ibadahna naudzubillah min zalik mentak sing hade urang boga anak beusi mabok nak ulah sok mabok lah abah ngahalangan mabok baik
lain kitu eta teh haram kula abah mah abah bae widih po haram mengkonon sih orang nguping orang rungus sih hei kadieu siapan anak aing anak bae bah geus kula mah kula boga jalan sorangan abah mah abah bae geus kaditu dedeketan jeung Allah kula mah kula bae lain kitu bener ge sia nu nginum sia nu haram sia eta anu tanggung jawab tapi lamun Allah murka aing kabawa ka siksa goblok gara-gara sia dipecet sia ku aing kudu kitu ka anak teh teges sia nu disiksana aing kabawa tetangga aing kabawa tuh ustad ge ustad kabawa bakal gempa teu heula meureun nya kenana ih sia kalau ditakut kos kitu awasan jadi lega gara-gara sia eta masyaallah. Aduh, jasanya ieu mah keur carita ayat beuh pohara jasa bangkawarah urang Mekah ngalawanan ka Kangjeng Nabi. Lain baheula bae horeng terus datang ka kuari. Wa man nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tepati ngutus kaula ka para rasul-rasul kecuali tugas teh dua mubasyirin wa mundzirin ngabubungah kanu iman bakal dibere surga ganjaranana jeung sieun ka jelema anu kufur diberena siksaan neraka bakal. Duh Gusti Allah itulah rasul-rasul baheula teh diutus teh mubasyirin wa mundzirin dulur kabeh ge kaditu iman ka Allah nurut atuh ka Allah make aturan-aturan Allah lamun nurut ka Gusti Allah Allah nyadiakeun surga rasul teh baheula karadi itu datang ka terakhir utusan Allah nu ku urang kuari diimankeun nyaeta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu ngajakanana dulur sing hade ulah maksiat ka Gusti Allah lantaran lamun maksiat teu akur jeung parentah Allah maksiat urang teh larangan-larangan ieu dirumpak cek Allah ulah mabok cek Allah ulah zina cek Allah ulah judi cek Allah ulah korupsi tapi kitu bae nah ieu bakal ka neraka disiksa imah di dunia kene wa imah engke di akhirat selalu kitu Rasul ku hari Kangjeng Rasul teh dihina ku hari penghinaan pembuatan film nuku kulai caritakeun kamari anu dubesna langsung dibom bahkan dubes dibom dubes lagi paeh dilulu sekaligus di Irak mah di Irak belasan nu paeh urang Amerika kemudian di Iran mah loba jasa berbagai negara kuari geus loba dihitung teh geus puluhan kuari orang Amerika termasuk di Indonesia lamun teh gancang-gancang manehanana nutup kegiatan-kegiatan di kitu naon ngara kantor-kantor kegiatan Amerika ujianna dibelem di Indonesia ge ieu lain lalagaan dunia ieu mah hudang masyaallah kalau Bandung ngomong sabarana mah teu kudu ditangtangan cenah kos kitu mah lantaran nyana nyieun film kos kitu lamun urang reaksi berarti jana jualanana eta termasuk kana laku kuduna mah diantepkeun bae terserah tafsiran-tafsiran masing-masing nu jelas penghinaan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu marudah eta mah hanya sakadar teu ngomong teuing bae kuduna cenah diantepkeun bae ngantepkeun bae kos kitu mah urang teu reaksi mah jamualna naon tangkorak sia meureun mun deukeut aing ku aing disoekeun beungeut sia je nu ku urang kuari diimankeun diimani ku urang kuari bacaan sholawat kemudian kuari dicaci maki tuh urang ye pae sahid ieu mah ngabela Kangjeng Nabi urang pae sahid ke pae kuari pae maning kuari ka sorga naon hesena sih matak di ieu di Jakarta kamari hampir-hampiran bahaya gede ieu mah tutup langsung diperintah kunjungan kitu SBY langsung kudu ka Inggris ieu mah teu meunang diabaikeun langsung harus ada pertemuan dengan Obama lamun henteu aya pertemuan awas rakyat Indonesia nu pangheulana hudang nu aya tatoan nu teu salat beneran ieu lalagat kuari geus kikiran bae teh ditanya ieu mah ditanya langsung ban di Bandung di Jakarta ditanya hei sia teh salat-salat teh masih ngabela-bela aing geus jelas teh salat lamun aing teu ngabela Kangjeng Nabi aing ka neraka mun aing ngabela meureun aing ka surga sanajan teu salat ulah loba ngomong sia
Ji eta gagah jasa eta budak eta teu salat bari mabok eta. Tenang aing geus seket tagong bobolokot cek cenah teh. Geus aing mah salat henteu terus bae pokona mah aing mah naon mabok tapi dibela ku aing nabi aing. Ke di akhirat aing teh aya jihad ngabela Kangjeng Nabi aing. Teu ngeudah jeung teu sudi nabi aing dihina. Teu bisa ngomong eta jelema. Aya pejabat anu teh ini jangan sok jangan sia sarwana meureun balik. Pejabat sia-sianan hampir-hampiran Jakarta mentak diutus presiden harus berangkat bertemu dengan Obama selesaikan permasalahan ya wah kuari kalang kabut Amerika.